Kang Med, ini tega ninggalkeun Unai. Lu pari Kang Med. Unai teh kangen ka mana wae atuh Kang Med teh. Teu coba-coba era komit Naon maneh komit ningalikeun? Tah, jigana bener teh Nay. Ari Kang Med, ini tega meninggalkan diriku. Ari Kang Med. Kemana wae Unai teh kangen Kang Med. Cintu naik teu mau coba-coba era tuh Naon Mas maneh Komit. porong? Mana ngomong ke naon? Udah. Urang can pendak-pendak jeung Kang Med, Kang Med. Tah, jigana mah gitu Nay. ari maneh komit pipiluan we ka era pisan datang-datang lu buta kita gua ge teu uyahan nih sama jadi naon di Atuh Akang, heueuh sia teh komit. Mangkat sia Geus asa yang utah kuring mah. Dasar sia mangkat. Yang utah neuleuna ge. Mangkat. Udah mau jauh atuh. Saha deui nu sok maraban domba eta si Abah. Lain si Kemed mata, si Kemed. Matakna ada ngeusreun mah teh tanggung jawab. Matak bubur kawin Kemed bener teh. ari ilaing uing teh kudu kumaha atuh komit nya kudu dilaporeun ka polisi ameh dipasung sakayan lah buruk sugan lah dipasung mah Heueuh lah. Mangkat lah gitu orang wodol. Meong congkok dasar torek sia mah komit. Oh, gitu. Gusti nu agung ari maneh Kemed. Nemen-nemen teuing nepi ka jeung muning-muningna digabras. Pas eueuh deui nu lain kitu. Da moge balatak di imah. Mangkat gitu bolos terong hasil sia Heueuh juga itu sia teh komit. Ada sugan teh karak 3 bulan tuh da. Ada muningna geus ngahejeun mah. Rek barojo meureun Med. Kumaha sih? Harus segera mencari bidan untuk kelahiran sang bayi dong kalau begitu. Kalau dibiarkan itu berbahadur ka ditunya. Tah gitu. Itu mangga jurig era teh ang teu meuning si Abah teh si kabur borojol nya pergi kapal nomor eta mah kapal nya nya. Kitunya kok malah si komit mah. Amit ih. Amit dah. Ieu di naon di dah Atuh Akang kunaon sih? Tadi di sauran tos diusapan. Akang teh meuni jiga nu bendu ka Ceu Unai teh. ya sanes kitu cenah tadi mah isin tuh si komit Lamun Akang sayang teh kitu dah ka Unai teh. ya sanes teh sayang akangna isin ku si komit atuh Atuh make izin kunaon? ya nya teu kunaon isin mah atuh ceuna Terus Akang ayeuna angkat-angkat bade ka mana? ya mereka di nyawe ka saung bari ngiring Ini kieu kumaha Akang? Urang bobogohan wae di walungan, urang berdua. Untuk kita berdua gimana Akang? kela itu Si Akang sayang. Ada jelema men kebenaran nonton aing wae segar bener dah tidak ada lagi bau kambing munding rumput yang saja bina segar bener aduh segar bener isi mandi mah aduh segar sih aduh itu sing aja tanya segar bener dah segar bener aing tening selain itu keterangan tuh kalau joget aduh mana alhamdulillah aya Kang ieu dah aya wae terus ibah beutis segar lagi Kang duh kela
ya naon ya, dina surasirina masa beda ya. Bako mah tah aya Kang. Seep Kang, tacan meser itu Kang, seep itu bako teh lah. Si Emet tahu aja lah. Lain gitu, Med. Baku mah aya. Hayang teu. Si Akang sok nyer-nyer pitateun wae. Gitu. Sok atuh Kang. Naon ieu teh? Emet memang tiada duanya lah pokoknya mah. Nah biasa aja kali. Naon ya? Bisi kaburu hujan, rek salat asar heula Kang. Naon rek buru Kang Jadi kieu, Med. Kurang teh arek ka kota dengan si Abah gitu aduh. Si Abah di teteangan. Keun we, si tak kurulingan di kota. Si nanya ke jamna ke depan kota. Ulah, ke jamna teh ka uing we, si Abah teh. Jadi malas gue ngadepinnya. Lain gitu, Med. Gitu-gitu ge da tetangga kita juga. Nyaho lah, tapi terus naon hubunganna jeung uing teh Kang? Ku sabab bae ka kota ya. Jadi wayahna nitip si Jalu saacana urang balik. Naik ke? Teu sanggup ngurus ingon-ingon si Abah ge meuni geus asa bucat otak Kang. Komo mun ditambahan deui mung. Med. Nu maraban atuh si Jalu, Med. Teu sanggup Kang Teu sanggup Med. Teu fair ya. Punten ya Kang ya, abdi bade salat dulu, tekat kubur poe Kang. Ya. Lain milik meureun maneh mah Med doh. Milik teh jadi benang besi komid atuh ari Kemet teh bisa mah. Padahal kurang teh rek dipangwakeun oleh-oleh di kota berupa baju-baju bagus. Kurang beruntung maneh mah Med. Kan asa ngadenge baju anyar Tuh. Aduh, Arabia. Naon? Baju anyar gitu. Dadengan mah milik urang arek bikin kasih komid, Kang. Lain ieu mah. Mun maneh teu sanggup ngajak si Jalu, urang rek minta si komid keur ngajagana. Terus rek dibere oleh-oleh baju ti kota. Sebagai rasa terima kasih saya kepada komid yang telah menjaga si Jalu. Pitan heula tadi mah, Kang. Daek Kang, ngajagan si Jalu teh ayeuna mah, Kang. Asal aya bajuna keur kuring urang tong jang si komid, Kang. Gitu atuh, Med. Bener sih, Daek. Ya daek atuh Kang, komo lamun ngadenge oleh-oleh nama. Nya geus atuh hari kitu mah. Urang tips Jalu nya. Urang rek bari nyiapkeun heula barang-barang ya keur bekal suka. Sip lah. Tenang saja, semuanya beres terkendali. Syukur atuh hari kitu mah nya. Heuh atuh, geus nya lah. Urang rek mangkat heula nya. Nya amun Kang. Sok mangga dipaeun Kang. Yuk. Kang, hati-hati weh di kota mah sok macet wae. Mun bisa mah mawa gapleh keur nungguan macet atawa ngopina ku aci meh teu karasa lila. Tapi keukeuh kita macetnya macet, opieunnya opieun, teu matak ngarubah sing salamat we Kang. Kare poho oleh-olehna. Walah.